Brad, nitip moal Brad. Nitip naon? Eta Brad yakin ngeunah meureun meuli basreng Brad. Heueuh nya euy. Ngomel basreng bener euy atom aida geuningan. Heuh, aing sekalian ceng. Di mana we duitna? Gampang masalah duit mah. Ngan eta Brad, Naon? rek dipisah moal. Naonana dipisah? Kapan acing mah rek dipisah Brad. Basna jeung srengna. Meh naon anjir? Meh naon? Kapan imah aceng teh balocor Brad. Basna sinah masang reng. Please Ahmad. Pan sia teh keur ngomongkeun hakaneun ieu teh. Cemileun. Lain tukang bas jeung ereng anjir lain. Omongan anjir. Saroceng. Geus kieu deui wae aing loba aturan ampun teh. Ya wae ya anjir. Paku beton. Yang maneh tumen ceng, hadiahna burit. Eta Brad. Aceng teh keur bingung pugu Brad. Bingung gua. Kapan eta cenah hari jalma mah Brad. Ulah sok pilih bulu Brad. Nah, terus Nya eta nu disebut ulah cuet kanu hideung ulah ponteng kanu koneng Brad. terus didinya tadi kulantaran ka dia telat milihan bulu urang. Bulu naon aya nu dipilih ku didinya tuh? Nah aceng mah paling milih bulu kelek nu eueuhan Brad. Anjing. Parah saracing. Peribahasa bisa kieu anya. Hah, bisa wae ya bulu irung ya nolol ya. Ceng aya didinya geus sabaraha taun eta. Bisnis sapu nyere gitu. Geus aya 5 tahunna Brad. Oh. Aing di Bandungan oge anjir uni lila ane didinya. Kaharti deui eta dina sapu nyere. Kaharti Brad, matak dikeureuh ge Brad. Coba eta teh Brad, aya filosofina Brad. Naon filosofina? Bineka Tunggal Ika Brad. Saroceng anjir. Ya, Bineka Tunggal Ika mah disimbolkeun ku manuk Garuda. Lain ku sapu nyere sia teh. Ai maneh. Cing aing hayang nyaho ieu versi filosofi dina sapu nyere naon emang anjir? Bisa disandingkeun jeung Bineka Tunggal Ika naon? Bersatu kita teguh Brad. Bercerai kita kawin lagi Brad. Nying. Sia lu hayang kawin deui mah. Arah saroceng ieu. Ya, Bineka Tunggal Ika mah teh bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lain kawin deui saroceng. Marah saroceng ieu ampun teuing. Hah, bisa wae ieu keresek utah ieu. Bi, aceng mah meuni capek unggal poe sia Bi, nungguan manuk. Kunaha meni kudu ditungguan di mah? Kapan eta Bi, pare aceng teh keur maju koneng Bi, jadi kudu ditungguan. Mah aceng masalah ai tadi ditungguannya ai geus datang adon diusir eta manukna. Dasar. Tapi nya Bi, kudu nama disuguhan ya Bi. Heueuh atuh. Dan kopi Ududna sakalian ya Bi. nya. Nya lah arek Bi. Wijana cenah maneh meulih hurang tadi timang juhili euy. Kumaha kitu Brad? Ngenta tuh aing deungeun di imah euy. Teu tulus Brad aslina. Teu tulus. Heeh. Nah, sia mesin dipentaan meureunnan ku aing. Bener Brad, dipulangkeun deui ku Kosim tadi ge. Mau naon emang? Mentang-mentang Kosim teh apa jenis hurang anjir. Dibere nu BS tah. Kumaha geus bau? Teu Brad bau mah. Kumaha tuh? Atuh kabeh anjir. Kurang anu sakilo bareng kung kabeh. Nu lempeng hiji ge. Otak sia tah nu bangkung mah ya guys. Otak maneh Kosim. Di mana atuh si teh hurang segala lempeng si Kosim ampun teuing. Terus kumaha teh eta? Pan caritana tadi teh Brad. Kosim teh ngadat ka ditu dipulangkeun kabeh.
Mana ngadun ngomong ka Kosim bari ngungkulkeun sirah Kosim. Wah cenah sia Kosim. Banget bodoh cenah, rupa boloho cenah. Salah nya. Banget belat sih mah. Rupa cilepeung sih mah. Salah eta Kang Juhili. Oh Kosim kita narima berat tadi sebut gitu ku Mang Juhili teh anjir. Naik darah Kosim. Terus Oh, di puku ada kolot dengan berat. Di tes we ku Kosim teh. tes kumaha? Pan manehna mah janggot mah panjang berat. Kosim ngadenge cek ustad cenah isukanana teh lamun nu janggot panjang masuk di gulantungan ku putri. Ku bidadari cenah. Di tes ku Kosim anjir jambak gulantungan anjir janggotna tuman. Berarti Mang Juhili mah teu digantungan ku bidadari berarti. Digantungan ku belis ya guys ya. Belis. Aya wae ya. Kutu kupret. Aduh. Duh berat Kosim mah kudu dangdan HP. Kunaon di HP mana? Bodoh berat kamari geura lagrag anjir. Lagrag. Oh jaba mahal Kosim tadi geus ka bengkel. Naonna eta? Oh cek bengkel teh cenah ieu mah nu beunang LCD-na SIM cenah 350 jeung masang. Atuh tinggal kari atuh balanya we sorangan atuh. Justru eta Kosimnya tadi indit. Da cenah masang bungku mah kan 60 berat. Kosim mah di sorangan tapi ukuran L mah berat aya ge MCD jeung XLCD. SCD we nu aya teh deui. Anjing. Sia rek meuli naon sih teh rek meuli LCD atau arek meuli cangcut babas sih teh. Ya, LCD maksudnya layar HP. Layar jangna HP henteu ukuranna henteu size lain size LCD teh lain teh. Kos. Lagi celak deui wae anjing. Bae berat lah ayeuna mah danggeus di karetan ieu ku Kosim tuh. Geus halus. Anjing oke karet hejo ieu. Ke karet geulang. Enggak salah, baik pangmangkel loba pikiran maneh mah ke ku aing dipangmalikeun gampang. Ya sih deh berat. Karet sing loba ke di warna-warni erek. Kayak malikeun. Aya wae ajar ya. Lancah maung. Lancah maung aja. Loba reungeunna bener. Lain aing Mang Dodo teh kaleungitan naon wae kos kagarongan peuting teh. Mejana alat dapur berat. Sabang saning seeng, kompor cenah Magicom. Dulu eta naon katel cenah euy, nepi ka seserokna dibawa. Anjing. Ni amatir eta malingnya. Pan heueuh atuh cek Kosim mah paling ge kudu lapor ka polisi segala rupa padahal mah nya. Lapor ke polisi? Heueuh cenah kudu nama ka Kosim nu kitu mah berat masalah nu kitu mah. Anjing masalah seeng wae lapor ke polisi. Amaneh bener kudu nama nya masih ieu nya. Bener tuh. Atuh ditangani ku Kosim nu kitu mah. Cing kumaha eta analisana di dinya. Sok sanajan eueuh CCTV mun Kosim mah nya langsung we tanya saksi kunci. Bener anjirnya. Ade ieu. Ya euy boga insting and intelijen sagala. Atuh. Terus langsung diinterogasi etanya saksi kunci. Udah pasti mau asaha deui panto berat. No. Saksi kuncina pan kunci teh nempe ati isuk nepi ka pas harita kajadian teh na panto. Gampang. Nya. Terus kumaha rek ditanyanya eta? Kunci anu ngagantung dina panto teh. Anjing aing ieu panya heueuh we anjing ngomong si Kosim ieu. Nanti analisa intelijen tingkat tinggi mikir patut. Parah anjing. Kadang deui si ieu mah bisa ngobrol anjing jeung teko geus ieu mah. Kunci rek diajak ngobrol. Halus kos. Tah, lamun gagal beratnya analisa nu eta. Gampang. Koordinasi sidik jari.
Disidik-sidik we jari anjir didinya. Pasti kapanggih. Kumaha Sidik jari, disidik-sidik jarina. pan ramo mas sarua teh saliwat mas teh terus dibanding-bandingkeun gitu jeung ramo tatangga gitu ka itunya di papainya Kan polisi ge sok kitu cenah dina sidik jari. teu gitu konsepna teh ini disidik-sidik nanya terus mungkin dibanding-bandingkeunnya jeung ramo ngal jelema kayak tingalian ramona sidik jarina eta bangkung teu mun bangkung mah heueuh anjing kumaha mun lempeng ya wae aja terus kumaha deui eta analisa intelijen Mister Kosim eta lamun misalkan sidik jari geus teu bisa di jadikeun acuan bukti tak kana naon tah haituna Itu nak tinggal mapai si jalan lamun aya tukang nasi goreng nu anyar tak eta berarti. cerdas ya cek aing mah apa sisi jalan mah cek aing mah didinya we lempangan ka itu lempangan bari ngobrol sorangan untuk ngobrol jeung kunci si jalan ka itu teu kudu make jeung nanya tukang nas goreng mending didinya we lempangan nya si jalan si latihan urang jadi burung geus burung sih teu kudu latihan gitu tinggal mapai-mapai jalan gitu aya wae ya skuter injek